Wilujeng wayah kieu wargi Janari dina waktos ayeuna teh di lembur abdi teh nuju musim panen. Musim panen pare wargi Janari. Tapi sate acana urang ninggal kumaha we ai panen teh. Urang manaskeun cai wargi. Kudu dipondasian heula ku Cikopi ngarah teu Salatri. Kusabab mayoritas masyarakatna tani, janten di lembur teh upami musim panen kieu teh teu isieun wargi. Ramean keneh di sawah. Wargi Janari sagala ge pan aya prosesna. Kitu deui panen pare. Nya ti mimiti ngarit, ngagebug, ngucur, moe, nepi ka diunjalna. Tah, naon wae jenis parena sareng kumaha hasilna. Cuang taroskeun nya ka para petanina. Ari ieu pare naon? Mapan. Itu ban wadahan 72 beurang saeutik. Pare Garuda. Dua ngaranna mah. Pare mapan. Ai sanguna pulan ya? Bulan sarajeng mapan. Bulan. Itu maksud teh. Halus. Pun enak. Kalau ditudium. Lah ngateng dah aya nunggu semua baheula mah bener gitu ngana. Aya nama keur beneran bener ya. Hideung pare. Nama bahujan ieu teh hari deungge ya pare. Endah begeg. Oh eta heug. Kapan menang ngarawu mah tidit kena ge endah. Menang ngarawu mah. Didong lah. Bah bentuk lagi kieu teh lain kare mapan. Pundak. Sakitu wargi Janari perihal panen tahun ieu. Wassalam. Cag ah.